Pagi ini aku bernyanyi, mengalunkan lagu selamat pagi, sambut ceria mentari, mengingatkan kita untuk selalu melangkah maju ke depan, meninggalkan jejak yang telah berlalu. Kita tulis cerita baru. Selamat pagi, good morning, pagi ini mari kita bersama bernyanyi. Selamat pagi, good morning, pagi ini have a wonderful day. Alas ya, seujung aku mau tuh banyak kes-kes kia. Mana motor mogok? Tadi pisah motor sepeda teh. Nadine, ya. Bunga, parkiran aja tas dekat. Kunaon turun? Ban melembang bebarengan. Nadine, ayo ngelamun. Halo, isuk-isuk sepupuan wae. Naon sih awe? Wae maneh. Ih, sarak asup geus seri wae. Bau-bauna juga jelema kerkas marang ya. Naon sih teh lah. Bohong maneh. Dan gila ampun maneh. Kabogo udah saya diharap. Alah, isuk-isuk geus diapalkan kabogo. Aduh, bener atuh Bu. Kenapa mana dijak keneh? Dan ninggal ikan bidadari. Terus itu balik ke bos? Ya Bu, siap. Ayah wae budak zaman ayeuna teh. Ih. Bang, botol mani ke mana? Saha? Sahajaluna. Ya, orang mah serius. Emang salah sih? Eta judi beli. Salah, waktunya si Juma yang mana mah. Aku ini kenangan awewe. Woi, Jul, woi. Ampun, ini sekarang sengaja. Nyata kenangan. Balik ke mana emang? Beli kelompok dia? Dikumpulkan ke Bu Siti. Iya, memang. Ulah bisa ngarepkeun. Tahu. Pada mana nadinya? Nya gini nya. Kan orang mau jalan ke mana? Orang lupa itu ya. Sa. Serius, tahan tulisna. Eta Nadine. Aduh. Ribut heula di urang. Ini kamu belang. Sok, boy. Engke gini dibeli ka 10 urang. Anjing, nih. Bisa ada cing mana? Ini mesin hari gak berasuk. Serius ya, orang handphone Nadine kamari ini pisan. Kamu bawa ke Nadine mana? Nadine mah urang. Orang handphone mana bawa ke sini minta 10. Ayo nanti tas 12, bawa hasilnya. Bener ta, santuna jadian lah. Curiga jadi banyak ya, kesana kasih Nadine. Jangan wae. Urang mah serius ke Nadine. Aman serius, kurang di hubungan. Lalu kunaon? Lalu wanita terus kasih Nadine. Pasti kemarin kurang dijadiin kabogo. Sana jadi mana ayam? Nadine ngomong. Nah, bukan harus ngomong. Urang teh lain teh hayang ngajak Nadine bobogohan, tapi urang nungguan waktu nu pas. Alas ya, gak cowok tuh batur. Ngadoa teh ulah kitu na.
Wah, gini ramainya, keur ngobrol kenalan kan hari kursa. Keur ngobrolkeun awe nu haikal besar kamu. Coba ke ajak Nadine ka imah kok. Ambu yang nyaho saha sih nu sok makan seri-seri dari sekolah teh. Kayaknya ambu kamu sinadi ke dari kamu Bu Haikal. Yang geus, ambu bari ka paling heula. Jaga imah nya, Kal. Nyambu. Jadi nyambu. Nya. Ambu nih Nadine. Nah, soalnya pas mimpi kapangin Nadine, nong cerita kan ambu. Saya cari kenalkeun, santina ngomong lah. Nah, bener. Segala ngomong, udah pas YouTube. Ah, siang, mending main ludo. Tuh ngomongan sendiri wae. Oke, orang makin bogo. Wah, iya mah, cerita lagi gitu aja. Pas di mana lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak, ibu bade ngumumkeun hasil ulangan kamari. Bagi nu menang nilai C, ibu bakal mere marane kesempatan terakhir. Cicing. Sancan eta ibu rek nanya heula ka Haikal, Galang jeung Alek. Abdi Bu. Ibu bari nanya naon? Bari jadi nanya nomor HP abdinya, Bu. Mual mungkin minta nomor HP mana? Pasti Bu rek minta nomor HP Abdi kan Bu? Ulah Bu. Abdi mah teu tertarik jeung awe lain selain si Nadine. Yo, bocin wae panoyan teh. Sirik wae maneh. Geus. Ibu rek nanya. Naon jawaban marane di kertas ulangan sarua? Pan soal lagi sarua Bu. Tah bener tah Bu naon ada ngomong ku Haikal. Heeh lah. Marane kerjasama kan perulangan. Ibu fitnah wae Bu. Pangelak manehnya, ieu jawaban maneh tiluan teu pisan bedana. Pan soal lagi sarua Bu. Manya lamun soal di mana ibu kota Indonesia Haikal kudu ngajawab di Palembang. Eta mah iman ini Abdi Bu. Alasan lain maneh, marane hayang hormat di lapangan pinjam ibu anggeus. Ya Bu, siap. Ya, berangkat nanti. Ngomong apa marane? Anu Bu, ibu makin gelis wae sih. Bu pakai Inggris wae. Abdi pamit ngajalankeun perintah heulanya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Selamatnya. Oh, jadi yang seger-seger. Kal. Naon sih? Nadine tuh, Kal. Aduh, lah orang mah panas-panasan kiari sabar ningali si Nadine mah. Bucin mana Kal jadi mang teu. Sabar atuh, kan keur proses kene. Orasna dah teuing, geus kadeket-kadeket mah. Nolong maneh. Gandeng ale, mending orang nyamperin si Nadine ah. Hai Nadine. Nadine perhatian pisan sih, nyawa orang keraus. Haikal, sok kenapa sih maneh kan mencokot wae. Nadine gitu ngomel. Kenapa Nadine? Kita terus stop maneh mah. Kurang mangkat karena yang nempuh bobogohan. Kali itu khusus. Salkeun maneh. Nadine kenaon geuning di luar? Di kelasna karawuh guru. Oh gitu. Unggal detik, unggal menit, unggal jam. Kunaon maneh ka telepon makin gelis wae sih? Bisa wae ari ngabaperan di batur teh. Emang maneh baper? Ente lah. Ibu kan di taman langsung diharapkan tiang bendera. Malah bobogohan di dieu. Ibu ngirup pisan lo jeung curi batur teh. Makana we bangor. Dah mutu ka bogohna. Emang teu era dihukum dulu diharapkan ka bogoh. Haikal lain ka bogoh Nadine, Bu. Heeh, henteu. Tapi calon ka Bogor. Dasar gue darat. Nah balik ke lapangan. Siap, Bu. Nadine. Ayo. Nadine, kita balik bareng yuk. Kurang tong aja depan gerbang ya. Dadah. Hah? Mun barudak pelajaran nonton dia parantos rengse di dia ulajong santen. Santen. Bajunya, Nadine nanti balik bareng. Enggak, jika orang dijemput ke ibu. Enggak, seorang yang sedang raya sekolahnya. Kadenya di jalanan. Dah.
Hei, gini can balik. Encan penungguan dijemput ku ibu. Ayo balik bareng jeung urang weh. Arek. Da kudu nuhunnya jigana kadang deui ibu datang. Urang abaturan maneh nungguan ibu datang. Geus sore kal balik wae teh naon. Dewe mangkatna pas ibu maneh geus datang. Nyangtos. Tadi calik sangkeul atuh nungtung wae. Sore pisan, balik bareng wae ayo. Mau ngarepotkeun. Kan tadi orang geus nawaran. Kan orang can ngajawab. Yang geus orang tawaran deui. Tadi narek moal balik bareng jeung urang. Yang gas ayo. Ayo. Sok guys. Nuhun ya. Tadi sami, tapi engke bayaranna mana jadi kabur urang nya. Hore wae. Bener ieu mah serius. Neng, mana bakal ka Bogor? Entah neng teu bakal ka Bogor, kunaon ujug-ujug nanya. Eta manya kita di ibu nempokan aya laki make seragam SMA cicing wae di harapan imah. Eta meureun mogok motorna, kebetulan mogokna di harapan imah. Henteu orang ibu nempokan di candela manehna sisirian wae sorangan. Emang kunaon sisirian sorangan? Nya, ibu curiga atuh maknya kena musibah manehna sisirian. Resep meureun namun kena musibah. Ngaur ah, maknya jelema kena musibah kalah resep. Geus ah, Nadine mangkat heula burnya, Bu. Lagi babaturan moal, kayak bisa diculik deh. Ya Allah, Bu. Masa penculik make seragam sekolah? Nya, bisi wae manehna nyaman jadi budak sekolah. Geus ah, Nadine berangkat heula nya, Bu. Bisa kaberangan. Ade. Kernaon di harapan lima orang? Engka pake jelema teh sapa heula tuh Nadine. Belajang enjing, kernaon di dia? Ngajemput maneh. Ayo, mangka sekolah bareng. Kalau orang embung, Berarti maneh jahat. Soalna urang geus nungguan maneh di jam genep. salah sorangan, lamun mereka dijemput teh ngomong-ngomong. Sengaja. Ayo gerak, bisi kaberangan. Arek ditolak, tapi orang masih boga hate. Ngomong we lamun arek berangkat bareng mah kudu gengsi. Cicing ah, ayo berangkat. Pasti sekolah tinggal. Nuhun ya, orang ngarepotkeun. Jangan repotkeun, yang geus urang ke kelas lah nya. Dadah. Ayo wae. Cing, geus mangkat datang dia. Geus aya kamajuan digana. Naon sih? Teu da, geus ah mau dibahas. Are marane geus kerjakeun tugas kamari kan. Heeh, hawa mana geus canggih. Geus satu. Wah, sibuk bobogohan wae sih. Tugasnya jadi tadi kerjakeun. Urang jeung mereka bobogohan. Lain henteu meureun tapi encan. Dan yang mana yang dia tugasna? Yuk buruan salin, kedeng deui guruna datang. Assalamualaikum. Nah, iya udah perbaiki. Ngebucin tadi aja. Nah, ini orang main bimpa. Anu elek, sabar tuh main wisata. Wih, ayo. Om Pimpa layung gambreng, gambreng. Hai kaldu. Kurang pentakeun. Jadi iya, orang elemen game. Anjir dong, orang bukan nomor berapa nih? Nap, tempo
eta lainnya si Haikal ya? Haikal? Mana? Itu mana kenal jeung si Mita. Oh, karena goda si Mita kan. Enggak sah, kunaon tinggal kemana nah, mending orang gerak ke kelas. Ya. Iya. Ya, nomor HP di mana peta? Ada ibu orang belum nok ieu. Iya. Dan ayo urang teh. Lapar urang. Kal. Naon sih le? Lele, mau orang ngapa lele? Terus orang ngomong. Emang tadi mana kenal? Gak nama, nanti nempel mana? Pas nanti minta nomor Smita. Serius mana? Orang dari kang ngomong. Mana salah numpuk orang? Orang tadi numpuk Nadine kerjaan kan sih? Kalau mana orang salah numpuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dia cari pula. Enak Bu. Mana kan emang kelas 12. Saat pas lulus, Haikal pada lanjut ke mana? Kalau sedih, oh Bu. Ini sih emang Haikal kuliah kedokteran. Mana kedokteran? Bukannya oh, agak kita dibilang eta. Nah, makana eta, mana kudu juga belajarna. Abu boga babaturan anu anak pinter, bisa tah ngajarkeun maneh teh. Kabeneran, sasakolaan jeung maneh. Terus Bu, cuma harus nawe. Kalau kamar orang ya Bu. Ya. Di jam berapa Bu? Jangan lila dah. Nah inilah mau anggota saya kabeh. Ayo gaskan. Dengan benang ya. Non lah, asal si Junga genjreng nyarani. Oh siap. Asam garam ku rasakan lihat kucing terbengkalai. Nah mana kal? Main cahaya tenaga pisan. Pas jelma kali tutang mana? Astagfirullah kan, main ngutang ka saha? Nah, teu ngomong-ngomong ka bapak. Banget sih Bapak. Orang kerja liar ya. Kenaon. Kade cerita ka Pak Ustad. Orang balik we lah. Power lo bajul manu lo. Gus. Tadi mau nanya ke orang. Terus lulus, orang lanjut ke mana? Tapi orang teka pikiran karena eta. Terus mana kal? Terus tanya hore ke mana? Ente, tapi ambo yang orang masuk ke dokteran. Jelema juga syai kelas pak kedokteran. Ibarat tempo sirim jadi gajah. Wah, mungkin. Orang ka dia niat nangalikin stres, malah nambah stres. Mana kan nyaho? Arurang juga jelema gelo. Masih wae arek datang ka dieu. Biasalah, mainnya baturan deui, makana mainnya arek jadi baturan arurang deui. Ya Allah, Haikal udah geus jamar ieu makin sarua jiga kebo. Iya Bu, iya kan poe minggu. Haikal bisa sare nepi ka sore. Abang-abang poe minggu maknya mana rek kedul-kedulan. Mana tuh Bu ah? Gerah udang, mandi geus eta langsung dahar. Mana Bu? Kalau udang. Ayeuna mana ulah keluarnya? Kenapa Bu? Itu poe minggu tuh Haikal ulin. Geus nurut weh. Ambu rek kalta maneh ka anak babaturan Abu nu pernah diceritakeun. Ngampus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Si gelis, mangga calik. Ih, Mita makin gelis wae. Tangga atuh mangana. Kedapnya Abu ngagoron Haikal heula. Haikal, ka dieu aya tamu. Naon Bu? Duh, menikah sang kieu bujang teh. Kenalan Bu. Jadi, mana hiji sekolahan tapi teu walu. Kita sih walu saat coba teu walu karena Si kopi kamar Bu, lagi gara-gara main game. wah, alus atuh ari marani geus kenal mah, jadi teu kudu era-eran deui kan. Jadi kieu Mita, maksud Abu teh, gaya Mita ngajakeun Haikal saat geus lulus, Haikal tapi masih kuliah wae. Abu jadi khawatir. Iya Bu, mau dipikir riwan kan sih? Haikal kan pengrajin di sekolah. Iya, rajin carek maksudnya.
izin lah. Kita dari kan ngabimbing Haikal diajar, hitung-hitung masehana emo kababaturan, oke aya bayaranna. Nya, kita daek asal Haikal nggak bisa nurutna. Wah, nuhun Mita, ambu ngarasa kabantu pisan. Haikal, ngomong nuhun ka Mita. Nuhun nenek Mita. Kamu buat aku tersipu. Woi, kita nih yang mana? Oh, cangkel orang. Aduh lah, arek sok asap meniki pisan. Nah sih, Mita bisa pisan ngabantuan batur nuker kasep kieu teh. Kasep, lama dijelit di sedotan di ujung Monas. Gini si Nadian hayang sih, kajelang modern kieu. Dipelet si Haikal juga na. Ya, sirik wae. Geus ka ditu marangkat, urang geus teu butuh bantuan maraneh. Nadine gelis. Oke, balik bareng yuk. Mau rek balik bareng jeung si Kanaya wae. Si Nadine rek balik jeung urang. Maneh balik ke heula we jeung ngomong ojek. Oke, Nadine balik bareng jeung urang. Kabogoh lain, tapi ngajakan balik bareng wae. Nadine, ayo kita balik bareng ya. Oke balik bareng. Yes. Nuhun gelis. Urang tilang ya. Dadah. Nah, sini buka wae kasetnya. Hei, please, urang mau Ayo. dia urang wae nu mau atasna. Tak kudu, nu teu berat da. Ih, kebetulan naon? Urang wae nu mawa. Ayo, bener mah. Kenapa ya Nadine? Urang ka telepon heula Telepon di saha? di video aman nih. Halo, Ambu. Aya naon nelpon Haikal? Haikal, geus ditungguan ku Mita. Ayeuna maneh geus mimiti diajar, sok langsung samperkeun Mita di kelasna. Aduh, teu bisa isukan wae, Bu. Henteu, ambu bakal tanya Mita engke, awas lamun maneh teu datang jeung keur diajar. Yang geus. Nadine, jigana ayeuna jadi balik bareng, urang ada kan urusan. Yang enggak sananaon orang bisa mesen ojek. Aduh, hampurannya urang ngabatalkan janji ngadadak ieu. Nya teu naon. Balik deui hampurannya janji isukan balik sekolah bareng. Yang enggak Haikal ka ditu cenah aya urusan. Hampurannya urang gilanya. Dadah. Duh, poho nyokot buku di kolong meja deh. Tadi lain Haikal aya urusan ngadadaknya. Kunaon manehna aya jeung si Mita. Kan balik kan? Naon tadi anu katinggalan di kelas. Balik orang wae, wae orang maneh. Teu kudu naon. Ayo udah terima. Menatap kembali hati yang hampir mati. Nuhun nya le geus nganterkeun orang balik. Jamin ya. Urang asup tadi di jalanan. Nah, siap. Biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Nuhun ya. Halo. Tidur deh. Bisikan cinta membuatku terbang ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku yang tua? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang Balik, itu kenapa? ku letakkan langkah di tengah dekat kita. Jangan biarkan
pasti. Konsekuensinya baru malah kayak dulu itu apanya ya? Oh, ngerti juga iya. Belajar kan? Ya itu kan. Ngerti kan? Heh, ngalamun wae. Ih, nah sih ada. Salah seorang kan ngalamun diharapkan tanpa pas kieu. Kenapa jarum kantor? Ayo, belum baturnya. Di tong asal nuduh ke dosa. Karena bokep si Nadine galau. Naon sih dia? Galau deket si Haikal ya. Naon sih orang galau? Ya, tong bohong, ke dosa. Pugu orang galau. Gara-gara marah nih si Nadine jadi weh pundung. Salah marah nih pokoknya mah. Wah, belum cuma nanya mah pundung. Sabar, aku emang salah wae, dua salah wae. Orang nampak mana? Makin dekat wae si Mita. Orang sok lompat mana wae, duaan wae di kelas si Mita. Kan marahnya nyawa orang keur muda kedokteran. Makanya orang betul diajar ku si Mita. Yakinnya diajar ke duaan wae. Emang diajar ku kudu sa RT. Maneh ge ayeuna geus jangan nyatakan saya deui. Mana sebenarnya serius kasih Nadine kasih? Sikap mana mau kasih itu juga merapat kasih Nadine. Tahal kal sikap maneh nu pas kitu ge menjadi Nadine. Kalau gue juga main mah mau bakal sadar dia. Sakar marahnya. Lalu mana tak serius? Mending Nadine jeung urang. Dimana kamu ketika ku mau? Apa kau juga ketika ku rindu? Dengarlah sunyiku, dengarlah diamku dan rindu. Engkaulah ahlinya bagiku. Dimana kamu ketika ku mau? Apa kau juga ketika ku rindu? Dengarlah sunyiku, dengarlah Ditarik mal balik ke urang. dan rindu. Engkaulah ahlinya bagiku. Mun sadayana jam pelajaran Bapak tos rekse sakit wae pelajaran ti Bapak dina dinten ieu. Mohon Pak. Nadine, pang bawakeun bukunya ka meja Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau gerak kamu Bel. Tungguan atuh. Hampura. Haikal buru hayu rangkat anti cenah rek dahar bareng. Hampurin Nadine. Heeh. Nadine, ada orang lulus. Nah, yes. Hayu napa mandi da nilai panggedena. Hayu. Nadine, tempo maneh peringkat ka 3 nilai panggedena.
Cie, selamatnya Nadine. Ih, pinter pisan babaturan orang teh. Salah heula. Ayo. Jangan numpil tuh. Wih, senang lihat tertinggi kado di sekolah ya. Bener nih. Mana di mana yang tertinggi kado di sekolah? Coba. Jadi, orang pinter pisan. Saya jadi dokter. Kamu naik lagi jadi dokter, orang yang jadi pengusaha muda Pengusaha muda naonna, nilai mana ge edutan paling handap. Pokoknya gitu mana? Lain mah, lain jadi tolak ukur kesuksesan. Siap Pak Ustad. Ya, orang kan itu. Ayo. Masih bisa menghadapkan itu. Mana kayak kurang. Mita, mana ki selamatnya? Selamat kenal. Pan mana menang nilai panggede nak hiji. Nonya Haikal, mana ge hebat bisa menangkan nilai tertinggi K2. Iya berkat mana? Mun orang tadi aja ke mana mah moal bisa orang di posisi ieu. Eta mah yang mana geus pinter, hanjakna pedul diajarna. Nadine, Ayo gini kada ya. nih play damang. Damang, Oke, kasih wae. Dokter kemana ya? Ke di jalan. Ngaran lagi Pak Dokter, sibuk lah. Lah biasa dokter mah lu pasien nak. Weh, Pak Dokter datang weh. Berjalan. Jadi dokter, masih proses. Tiga yang kurang, sahanya. Lele can datang. Eta si Ale. Saya lu. Nadine, kumaha kabarna? Alhamdulillah damang. Mana kumaha? Sarua damang. Mana ini lanjut ke mana? Di Uniga. Nadine, orang ya habis di mana? Iya kenang-kenang pemading. Mereka. Ya Le. Hayu urang kaula geus ditunggu kuno lain. Nya. Urang teh heula nya. Ngantos sekarang nyusul. Mampurannya lain maksudnya ada bos Nadine di mana? Santai Le, jagaan ya Nadine urang. Ya, ini mah nu orang. Ngeri Le, urang ge nyaho si Nadine geus jadi milik maneh. Terus si Mita kumaha? Kumaha? Tiba lagi, orang jeung kita mah cuma babaturan. Oh, ayeuna mana jomblo. Ulah gitu Le, awas ye, kayak gini Nadine direbut deui ku urang. Yo, lain kandel mah eta urang. Alah, ngeni paur ah. Damai ya? Emang nah, orang berduaan teh boga masalah naon? Geus si tanda hampura urang, soalnya orang ngarebut si Nadine di mana? Geus, urang ngabas jadi, mending urang balik ke aula. Iya kisah terakhir percintaan orang jeung Nadine. Nadine bahagia sabab aya Ale, sedangkan orang ningali Nadine bahagia ge geus leuwih teu cukup. Nuhun Nadine, paranti waktuna selama di SMA ieu bahagia terus. Maaf pernah nyin kecewa.